Ayeuna mah boga tugas pirada berat ya tugas teh eung. Bagian kamaewokeun ayeuna mah. Maewok. Mak, kamari mah berobat teh bener mak, paten eta mah Bu Haji oge nyawa teh koten sakieu deui eta mah mak. Oh nya, di mana Bu Haji? Di ditu. Mah berobat kadinya. Bisa aku beas tuh Bu Haji. Oh, eta si emak mana bisa aku beas, mak teh. Mieueuh nu nemalan. Ka dieu edoh. Eta si Edo Bu Haji tingali. Gaya. Bosna Edo mana? Manggilnya Miss. Sekarang mah manggilnya Miss Edo ya. Aduh, menimis cenah. Mak, mis cenah mak. Oh, miskin merana, miskin Edo. Oh, merennya mak. Mis. Hah, tong supaya ngomong ieu teh keur mengemban tugas negara. Naon edoh, mengemban tugas negara. Jadi tentara merana, banyak tentara gitu loloy. Jangan banyak bicara. Aik naon Edo mana sabenerna tuh ka dieu? Paling ge metaan duit mama jauh eta mah. Oh, mintaan duit merenya. Jangan naon saya mintaan duit, beli beas lain. Bisa saya jelaskan sebentar? Bu Haji dulu, si Edo gayana mending kitunya. Ih lalawihan ti urang eta mah gaya teh bagoy. Bentar ya. Berhubung ini bulan Agustus, Maewok dan Bu Haji kudu iuran. Nagihan iuran kuat panter kitu si Edo. Dibayar sabaraha cenah? Nama Maewok 1 juta rupiah yang harus dibayar. Bu Haji 500.000 yang harus dibayar. Bida ada isya teh Edo ini 1 juta. Ayo beungar 500.000. Naonan eta teh. Oh, yang bari jeung batur oge saikhlasna nya. Mun kitu aek touring ka Bali, ditangtukeun sabaraha. Ieu masa ikhlasna batur oge. Jangan berisik. Ini sudah dari atasnya ya begini. Atas di mana? Sia teh atas genteng ngaranna. Bu Haji, Bu Haji siapa bayar 500.000? Ah, mau Bu Haji mah loba duit oge ari di traktor kitu mah mayarna. Gak apa-apa. Berhubung saya baik hati, Maewok jadi 50.000, Bu Haji jadi 1.450.000. Hah, naon eta teh do? Jadi ngagedean? Oh, jadi baru gitu sih Edo mah. Bojang bayar hutang mana eta mah edo? Oh, bangun teh Bu Haji, jangan bayar hutang manehna. Da batur mah geuningan tadi traktornya. Nanti pesen mah edo. Sembarangan ya Anda ngomong. Ah, terpercaya aing mah ya sia. Ma, dieukeun. Ma, Ngali heula sia ku aing. Ma. Tinggali Bu Haji. Ma. Ieu tinggali beas 20.000. Waduh. Hutang manehna ieu mah. Ma. Haji, hutang manehna. Dieukeun mak, ngerakeun mama. Tuhnya da geus pasti eta masih edo mayar hutang manehna. Dasar jang bayaran hutang oge mentaan dengan modus jang bayaran Agustus. Kaerahnya Bu Haji. Mangi nyem duit ka Bu Haji yuk kan. Di traktor deui. Si